Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Ilham Praditya Lukmanul Hakim. Abdi kelas 12 MIPA 1. Abdi rek ngajelaskan pengertian biantara. Biantaranya nyaeta nepikeun hiji ke dalam atawa caritaan anu disusun marenah dihareup-hareupan jelema loba tina suasana resmi atawa teu resmi. Biantara ngabogaan sababaraha tujuan atawa maksud, anu diantaranya mere informasi, mangaruhan batur sangkan daek milu kana kahayang anu nipikeun biantara, nyieun datur jadi gembira. Langkah-langkah penting anu kudu dilakukeun dina nyieun jeung nepikeun hiji biantara nyaeta usahakan supaya milih topik anu urang apal, topik nu urang karesep, jeung topik nu anamatak kataji hadirin. Susun teks biantara jeung apalkeun eusina. Terapkeun unsur taman nyaeta tatak nyaritana, aktual kamana, munel eusina, alus basana, jeung ngandung wirahma. Usahakeun upaya eusi biantara teh ulang panjang teuing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.